Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping sadayana sampurasun. Hadirin nukusim kuring dipika hormat. Pertama-tama hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu parantos masihan urang seueur kanikmatan sangkan urang sadaya tiasa kempel dina danget ieu. Telepat oge shalawat sinareng salam mugia terculah limpahkeun kajungjungan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin nukusim kuring dipika hormat, dina danget ieu sim kuring Alif Maulana kelas 11 MIPA 7 kapancenan jadi panunggu catur di acara sawala pentingna ngajaga kebersihan lingkungan. Hadirin nukusim kuring dipika hormat, sate acana sim kuring ngahaturkeun nuhun ka para pangjejer sareng para hadirin nu parantos kersa dongkap dina danget ieu. Hadirin sadayana, supados acara ieu lumangsung lancar timimiti sampai akhir, hayu urang buka acara ieu kumaos basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin nukusim kuring dipika hormat, sate acana sim kuring bade ngenalkeun para pangjejer dina danget ieu nu kahiji Ibu Epi Sri Rahayu salaku guru biologi di SMA Negeri 1 Majalengka sareng saderek reja salaku murid di SMA Negeri 1 Majalengka. Hadirin sadayana, hayu urang babarengan ngaregepkeun materi anu bade didugikeun ku Ibu Epi Sri Rahayu. Sumangga ka Ibu Epi Sri Rahayu ngadugikeun materina. Hatur nuhun ka Ibu Epi Sri Rahayu parantos ngadugikeun materina dina danget ieu anu parantos penting pisan kanggo urang sadayana. Jadi isi dina materi danget ieu urang salaku warga kedah daek ngajaga kebersihan lingkungan komo deui ayeuna mah aya pandemik jadi urang kedah daek ngajaga kebersihan lingkungan urang. Hadirin nukusim kuring dipika hormat, hayu urang oge ngaregepkeun materi anu bade didugikeun ku saderek reja. Hatur nuhun ka saderek reja anu parantos ngadugikeun materi anu penting. Jadi isi materina urang dina kondisi ayeuna kedah daek ngajaga kebersihan parantos urang sadaya oge terang kebersihan teh sebagian dari iman. Hadirin nukusim kuring dipika hormat, upami aya pamilon bade naros sumangga ngacungkeun tangan sareng nyebatkeun nami. Hatur nuhun ka saderek dapa anu parantos ngadugikeun patarosan dina danget ieu. Patarosana kumaha carana urang ngajaga kebersihan lingkungan dina kondisi pandemik ieu. Sumangga ka Ibu Epi Sri Rahayu ngadugikeun waleranana. Hatur nuhun ka Ibu Epi Sri Rahayu anu parantos ngadugikeun waleranana ti saderek dapa. Hadirin sadayana nukusim kuring dipika hormat, parantos beres acara ayeuna dina danget ieu sim kuring ngahaturkeun nuhun ka para hadirin sadayana anu parantos kersa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.